tentara geus korban dabong di tekadan hirupna kan tak kieu mungna jadi satria teh mah daek teh jadi satria di tengah tilu wungkul da hiji we narima lauk pauk hayang teh tapi bakal jadi sejarah koperasa bakal jadi sejarah ini bakal dicatat euy pugu moga-moga pengorbanan gitu. Bapak Kangjeng Rama teh maotna teh ku si Arjuna. Kaula teh ngunek-ngunek hayang malaspati ka Arjuna, tapi geuning ayeuna dongkap teh ka payuneun salira atuh salah kaula. Panuhun nyuhunkeun widi kaula pikeun ngalan nyawa Arjuna dipaehan we. Haling ngaganggu Arjuna sia dipaehan ku aing. Saha teh? Ardawalika haling nyika. Kajaba lamun karna teu kuat ngalawan Arjuna bisa. Oh gitu. Karena teu bisa ngalawan Arjuna teu mampu kakara kaula. Ya atuh mudah-mudahan ulan pati-pati oge eta kaula teh hayong ninggal Arjuna ngabebengkang we. Haling. Arjuna anu dikusiran ku Prabu Batara Kresna. Iya inggih. Anu dina waktu ieu sasat ngantos tantangan Adipati Karna. Yai. Kaula nun kula ieu teh parantos mercantenkeun sadayana ka salira. Yen salira anu jadi senopati ti pihak Pandawa. Leres. Mangga. Pentangkeun panah ka awang-awang oge karna pon kitu deui ke di mana panah parantos tepung di awang-awang tawis Bratayuda jadi dinten ieu. Nyuk sumangat kaula. Tingali ieu panah upama di luhur geus tepung jeung kanah parna nanakeun ngawitan silih serang. Inggih. Kula. Udah mulai. Wah, luar biasa kan. Saling serang antawis antara Arjuna dan Karna. Betul. Wala dia belan tentara menunggu kode dari awang-awang. Betul. Sing paruri sakjing paruri nyai. Dua panah pusaka Karna lan Arjuna tepung di awang-awang. Memang ayeuna modar sia sok hayangnya
Aing mah geus tekadan dulu. Woi. Ya kuk. Woi. 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 Yo hai. Cilaka Gusti nu agung nepi ka kieu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mungna jadi tentara teh kitu. Tentara geus korban. Da mung di tekadan hirupna kan. Tah kieu mungna jadi satria teh mah. Daek teh jadi satria di tengah tilu wungkul. Dangal hiji we. Narima lauk pauk hayang teh. Tapi bakal jadi sejarah. Koperasi. Bakal jadi sejarah, ieu dina bakal dicatat euy. Oh, pugu. Moga-moga pengorbanan ieu teh cing nebus kemerdekaan negara. Bisa nangtukeun adil jeung bener. Betul. Tah, kitu euy. Pejuang-pejuang mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan negara. Betul. Untuk keraharjaan negara. Kesuburan. Tapi ada lagi yang lebih parah. Mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya. Nah, itu salah. Yang salah. Salah kaprah tuh, betul. Wah, Kopra Junet. Kopra Junet di Ciranyang. La ilaha illallah. Sersan Engkus. Sersan Engkus di Cicahem. Aduh, di Cicahem. Karunya itu. Kubur masal kayaknya. Apa gunanya ya? Apa Kang? Bangkai manusia Kalau sudah mati. Kalau dibandingkan dengan bangkai teri, masih hargaan bangkai teri. Hargaan teri. Tapi jasanya kan? Jasanya yang melejit kepada negara itu. Aduh, karunya ya. Aduh. Nu ngagotong. Oh, kubur masal kayaknya.